Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah daramang mah. Abah oge Kang Kevin dugi kadanget ieu masih keneh tiasa nyarengan kanca ngeureuyeun dongeng. Kamari rengse tunggara nu mawa bagja. Masih keneh aya ieu teh sambunganana. Kitu tah kanca muga we lah kanca wadia balad abah ramang sadayana. Abah alhamdulillah mangga kanca ieu teh sambungan tina tunggara nu mawa bagja anu jejerna teh birahi nu mawa pati. Rada meringkak oge nya ieu teh jejer teh. Kumaha tah. Nah ing urang cobian we. Kanca dangu kum wae kasadayana kanca-kanca abah sakuliah dunya. Anu masih keneh tetep milandep kana dongeng-dongeng heubeul. Ieu teh tahun 72 kanca nya. Mangga urang kawitan kancanya nyangakeun kanca birahi nu mawa pati biasana Superman. Kamari teh kanca parantos dugi ka geus karuhan kitu mah lewas bae samiun balik deui ka jalan gede. Bari bungangang geus lain caturkeuneun deui. Komo mireungeuh ngajenglengna gedong Ibu Julaiha anu sakitu agrengna geus bisa dipastikeun ieu teh jalma jegud. Dugi kadinya nya kanca mangga urang lajengkeun. Diri itu nama dek pinteran jang danu teh ka aing palingan ngajujurung balik dari rezekina dek dihakan kuduaan. Moal beunang dipacigeh ku bolon nu masih keneh bau jaringau si Samiun mah. Samiun ngagarentes deui bari jarang-jeleng sisi jalan pikeun ngajaga bisi anu curiga. Manehna ngoloyong ka peuntas ti ditu terus nyampeurkeun jongkok Cikopi deuk ngahaneutan beuteung diukna milih dina Kalangkang Damar nyaeta supaya bisa samemena nitenan ka jalan. Geus beak Cikopi sagelas nu diarep-arep tacan ngurunyung keneh. Kukituna kapaksa we manehna pesen deui sagelas. Lalawuhna pisang goreng panas keneh. Da ngadadak ngagoreng di dinya ku pamajikanana tukang Cikopi. Ditempokkeunana teh maneh kadewek deui catamuilan dituturkeun ku Cikopi lekoh mani nyorodot kana tikoro. Pikeun udagang Cikopi mah metak bungah we nu aya. Mireungeuh ngopina rewog. Atuh Samiun bari cacaleuhakan teh terus we ngajak ngobrol. Bakuna mah ngajak mancing. Sugan bae tukang Cikopi teh bisa mereka terangan tina perkara jalma nu ngabogaan gedong di jero lembur. Nyaeta nu dimaksud teh Ibu Julaiha. Nu dipake bahan obrolan teh
perkara jual beli. Samiun teh ngakuna tangkulak areng di kota. Bisi bae tukang cikopi merlukeun areng. Manehna sanggup ngiriman. Nah saminggu sekali atau saminggu 2 kali. Mang mah sok ngecer we ti warung jang. Matak kaceot modal tuh. Mecer arang karanjangan mah. Tukang cikopi ngahaminan obrolan. Wah, itu udah kontan mang. Itu we lah. Oh, sahur nganjuk. Antaran barang, bari ngebantun artos tagihan. Samiun kaos nu we tukang balantik. Nyeta sok repot ka mang na jang. Eta tos kaceotna nu akhirna nyong cai modal. Manehna keukeuh teu daekeun. Atuh kempalkeun artosna mang. Hartosna artos areng sadidintenna kada dipisahkeun. Nya kapan sami. Sami bae sanes. Biasana mah unggal dinten teh ngagal areng tah engke mah eta artos teh kempalkeun. Geurah ujang. Dina prakna mah sesah. Nu mawi kanggo emang mah mending ngecer we saban dinten. Saena mah ngintunan ka warung bae atuh ja. Weh dipalih ditutup. Da seur warung Arageung. Eta oge parantos atuh ka warung mah. Buan wae di dieu oge. Arengna ti abdi. Mun eta maksud teh mang. Hoyong kitu teh. Ngesian kange anggeun sadidinten. Sareng upami aya mah kagedongan. Mung di dieu mah nya rada sesah nya. Teu saperos di kota. Gedongan teh. Wah, hampir sadayana tadi eusian ku abdi. Aya di dieu oge. Anu peryogian marupina ujang. Ngaco bege lah tuh kapal di tuh. Aya bumi gedong, juragan Julaiha. Tang tos anjeunna mah peryogian. Tukang cikopi bari nunjuk ka lembur beuntaseun jalan. Juragan Julaiha mah bari mana? Samiun nuturkeun panunjukna tukang cikopi. Hatena mah geus teh gue nyangka moal teu gedong nu tadi. Eukeur mah nunjukna ka palebah dinya katurug-turug di dinya teh imah gedong ngan aya hiji. Nya itu tuh di lemur palih ditu. Tukang cikopi nunjuk deui. Anjeunna teh leres gerahna. Namu urang aja gud. Di palih dieu mah weh kaetang pangjugalaana. Ai masak nasok ku arang gitu mang. Samiun terus nalengteng. Bari hate mah lain deui ngarasa bungahna. Teu hese maluruh katerangan. Duka gusuluh atanapi ku arang nama. Namung upami ditawisan mah nyapiraku we teu ngagaleuh. Teu kanggo masak oge. Kaang tos peryogi kanggo ngaleot. Mangkaning panduan anak oge ahli dangdos. Angguan sadini tena oge. Wah, duka nyerepet tapak istrikaan. Duaan mah? Duaan sareng saha gitu. Sareng putrana Neng Sumarni. Putrana nu kan hiji-hijina. Tos langkung ti rumaja putri. Dacan aya nu ngocal-ngocal. Tukang cikopi ngobrolna katalanjuran. Nyaritakeun nu lain-lain. Ulah, kitu mang. Samiun bari nyerengeh. Bari hatena mah ngagarentes. Untung naker atuh. Yang danu
jeung jang ugan teh. Mangka-mangka randa jegud. Rezekina dipares. Eta eunana walah buah-buah digares. Pedo atuh tah sakijol teh. Teu karasa samiun bibirna engap bari ngahehe. Naon pedo teh jang? Tukang cikopi nanyakeun bari merong. Kumaha mah? Eta pisang goreng. Samiun lain deui ngaranjugna nepi ka kabolosan. Tapi sakitu mah pinter naker nyalenggurkeunana. Caunang katuda jang. Raosnya cakial. Tukang cikopi ngahehe. Bari liang irungna ngadadak kerebeh ku pamuji. Mun cibul. Samiun kabawakeun ngahehe seuri. Seuri kuno seuri deui. Tukang cikopi kabobodo. Moanya aya pisang cau cibul jang. Bet sapados kana lauk cai. Tukang cikopi jadi terus-terusan ngahehe. Kabeneran harita teh nu ngaropi rada carang. Atuh sama mena naker ngadarongengna teh. Sabot keur kitu katemong ti jalan leutik aya nu tingrong heap duaan. Tetela Jangdana jeung Sugandi kakarabaralik. Saperti nu geus disebutkeun tadi. Lelempangna teh bari ngalobrol pating kecawis. Geus kitu mah. Terus bae samiun babayar. Bari ngahuntu. Yen isukan deuk datang deui. Sakalian bari nawarkeun areng ka Ibu Julaiha. Nuduaan terus dikuntit di kaanggangan. Ngan sanggeusna kana beca. Samiun ge kecerak dewe kana beca. Kapilotna nyarita supaya ulah gancang-gancang teuing. Lantaran maksudna supaya tetep aya di satu kangen beca nu ditumpangkan ku Jangdanu jeung Sugandi. Sama sakali teu nyaraheun yen tukangeunana aya Samiun. Sarta ayeuna mah sajeroning aran jeucleu dina jero beca teh itu ieu bari ngaharenen we ngajejempe lain geus taya dongengkeuneun. Lantaran nyaritakeun tina perkara Ibu Julaiha oge moal tereh-tereh tamat. Ngan teu hadewe ditambul di dinya mah kuriak kadengeun ku tukang beca anu sakitu nampeuna. Kanca dangu sadayana isuk-isuk keneh naker oge Samiun geus campego we ditepasna Sugandi. Tapi nya kitu datangna teh sanggeusna Bapa Sugandi init kapagawean. Sedeng indungna geus jadi kabiasaan. Mun nu jadi salaki geus init teh manehna mah terus we balanja ka pasar. Jangdanu katut Sugandi harita teh kakara tingkuniang harudang. Ngaran-ngaran nu teu kacang-cang ku gawe atuh. Nyaringna teh laliat naker. Eta oge bane we lantaran ngadenge nu tatalu ditepas. Samiun terus-terusan we keketrok kana kursi. Bari dedeheman teu eureun-eureun. Minangkana mah meretanda yen manehna aya di dinya. Sanggeus disanghareupan kuduaan teu asa deui. Pok we Samiun menta duit ka Jangdanu. Dadakuna mah teu boga keur meuli bako. Tapi ari dibere sabakoeun. Kalah ka kekepehan. Teu kurup cenah sakitu mah.
lain pipantesin pikeun mere kanu geus toh pati nandonkeun nyawa. Tapi duit sakitu mah pantesna teh keur mere anu bara maen. Nah kedah sabaraha tuh kitu Kang Miun. Jang Danu bari merong. Wah, mupakat we atuh Jang Danu. Sing emut lawang bui teh mahal hargana. Samiun ngagebrag jeung sieunan. Ih, eta Kang Miun mah nyanyandak kana soal eta bae. Kapan ti payun oge tos dipasihan langkung dicekap. Kapungkur oge tos seep atuh artos sakitu mah Jang Danu. Kapan ada lawang bui mah tetep we melongpong. Samiun ngahehe. Tetela Kang Miun teh geuning ngalakukeun pameresan ka kuring teh. Jang Danu bari merong. Lain deui ngarasa teu ngeunahna mireungeuh peta polahna Samiun harita. Kitu gawe teh beunang disebutkeun terus-terusan. Dipogogan pamentana manehna kalah kanjing sieunan ku lawang bui. Dina soal eta mah wah satali 3 uang we Jang Danu. Satali 3 uang jeung saha? Anya jeung Jang Danu. Har. Meres ka saha kitu kuring teh? Ya meres ka Akang. Tur masa gitu? Hah? Jang Danu teh tas meres tanaga Akang? Samiun nyelenggorkeun bari ngahehe. Ya rumaos. Tapi dengan sakali we harita kapan? Oge imbalanna teh pan Kang Miun teh tos dipasihan. Ya mohon sekali. Tapi hari imbalanna mah nya kudu satuluyna we. Pikeun nutupan lawang bui Jang Dana. Aduh, melongpong atuh. Kukurayeun kapan nemme sarigsig beusina oge. Ngadangi pok-pokan Samiun kitu teh. Jang Dana teu nyarita deui. Jung bae manehna cengkat tina diukna. Kojengkang asup ka jero imah. Balik deui ka tepas bari ngeupel duit rada badag. Lung bae dalungkeun kana lahunan Samiun. Tah, Samiun. Terusnya tos atulah semet dieu we. Dalin gudang duit atuh kuring teh. Jang Danu bari kurawet. Gancang dibereso teh. Bisi Inung Sugani kaburu ngerunyung manten di pasar. Ya moas ayeuna mah Jang Danu. Tapi engke mah nya geus karompong ya moal kasadeui atuh kumaha teh. Nu ada tuhnya, Jang Danu nya. Duit teh rikat naker disamber. Geus hasil mapok bae pamitan maksudna poe eta keneh oge deuk ka Sukaraja pikeun manggihan Ibu Julaiha. Jadi mata ngaganjelin angen ya si Samiun teh. Kayak kieu mah kudu diberesan we supaya ulah ngajarikeun cucuk dina panon. Kurang ajar jelema teh jadi meres. Jang Danu gegeleneng. Nyetanya bisa mah lah. Memang kudu diberesan. Terus hirup mah salilana matak ngabahayakeun we ka urang. Sugandi ngahaminan. Tapi kumaha carana kan? Dijalankeun ku urang da moal tahan atuh. Nya puguh eta ge. Teuing lah kelanan urang pikir-pikir heula. Sugandi bari terus ngahulang bangun anu keur mikir jero naker. Jang Danu nya kitu keneh mani uleng. Tapi salila-lila ting harulang. Putusanana mah ukur nihil. Bingung teu timu susah teu bisa.
Kanca dangu sadayana. Harita teh kabeneran Salim geus balik di rumah sakit. Iwan atuh geus datang ti Bogorna. Malah nu mapageun ka rumah sakit oge manehanana dibaturan ku Ruswani. Di rumah sakit mah langsung we ka Cimanggah. Ngan sorena Salim nyeun pindah ka jalan Gunung Puyuh. Tulus disambat ku Iwan teh supaya cicing di manehanana. Saheulaanan mah cenah sagawe-gawe we di imah. Teu kurang pigaweeun lakar hampang birit. Mangka-mangka ayeuna mah Iwan teh beunang disebutkeun geus mandiri. Pausahaan Pasoma sepe hasil bumi geus dipasrahkeun ka manehanana. Eukeun mah Pasoma teh beunang disebutkeun geus sepuh sanajan tacan tokroh-tokroh oge. Katambah-tambah deui ngarasa hariwang we bisi Iwan disambat ku juragan sastra sina cicing di Bogor. Nu mata gancang we Iwan teh dipiheulaan sina kacangcang ku gawe. Kahiji kitu atuh kaduana hariwang ku Pawirya make siga-siga deuk nyambat Iwan supaya cicing dicilaku. Ku kitu teh mah sawah Pawirya teh sakitu upluk aplakna. Diurus ku anjeunna mah geus teu kagero, geus sudah tanaga. Ari kagungan putra ngan hiji-hijina nyaeta Wiwin. Munasabah mun Iwan sina cicing di Cianjur pikeun gaganti anjeunna. Ngan nyaeta Pasoma teh kacida ngarasa abotna ari kudu papisah jeung Iwan mah. Bakuna Ibu Nining malah geus hariwang memehpek sieun Iwan pindah ka Bogor. Bubuhan ka inung bapa anu sajati piraku we hatena teu condong ka juragan sastra katut ka Ibu Jua. Anu matak Ibu Nining mah ari salse-salse teh ngageletis we ngaburukan Wiwin. Cohagna mah kudu bisa nahan upama Iwan aya karepna deuk pindah ka Bogor. Alasanna mah cukup oge mata kaharti nyaeta supaya ulah jauh teuing ka Cianjur. Kapan sakalian ka Pawirya atawa Ibu Hadijah upamana katarajang galingging panas tiris moal hese ngagurudagna ti Sukabumi mah beunang disebutkeun aya di tengah-tengah. Tapi saenyana mah ku juragan sastra teu matak hariwang lantaran anjeunna oge ngamaklum kumaha miberatna Pasoma katut Ibu Nining. Ku kituna Iwan teu diganggu gugat. Kalah sok bae ku anjeunna di pasian sedan piat model beh dieu. Weteuh keneh pugu ngahaja mangmeulikeun. Saurna mah supaya gampang buar biur. Sakalian aya keperluan. Lantaran ari Vespa mah kurupna ukur di jero kota. Lain lantaran kurang kakuatan ngan moal samemena dipake nyanyabaan jauh. Panas kapanasan, hujan kehujanan, bari bahayana teu kurang-kurang. Ngan nyaeta da Iwan mah henteu ngarasa reueus. Eta we basa diuk mapageun Salim ka rumah sakit. Mobilna geus ngabagug di hareup. Da sugan teh Wiwin deuk milu. Ari pek teh henteu. Ih, kalah katerus we kana beca duaan jeung Ruswani. Kang, Wiwin teh sirikna harewos. Bari ngagoloyoh nyampeurkeun Iwan anu harita keur lalangkarakan dina ranjang. Gilisir nangkuban gigireunana. Beungeutna nompo kana pipi Iwan. Naon Win? Iwan ngaliuk ka gigir, nyampak nu nyangheuy, bari ngagelenyuk. enjing teh dinten Minggu nya Kang. Pokna nanyakeun. Bari noe lantarang Iwan kuno bangirna. Sanes. Iwan bari ngagaramang kana pipi Wiwin duanana heg diteuteup bari ngagelenyuk. Ih, pugu dinten Minggu oge. Sanes anjing mah dinten Ahad. Yey. Sami we atuh dinten Minggu sareng Ahad mah. Saperos Kang Iwan, sareng Kang Yayan.
Nya uninga kitu Wiwin. Yen enjing teh dinten Minggu. Ya kan tenan atuh. Donggal dinten oge di etang. Har. Ngarah naon Win? Bet sapertos murang kali sakola wae geuning Wiwin mah. Mana sih murang kali sakola. Dinten Minggu teh diarep-arep. Da ku ieu mah sami we di arep-arep. Nah bade naon kitu ari dinten Minggu? Mohon pan engkang teh aya di bumi. Wiwin teh bade meuseulan. Sanes. Nu teh kabosenannya di peuselan teh. Bade naon atuh? Iwan ngagelenyu. Urang ameng atuh yuk. Ka Bogor. Ka Cianjur. Kapan ti Bogor mah teu acan lami. Ayeuna kantun ka Cianjur. Kapan cenah palai ameng? Nya ari ameng mah kedah ka Bogor, ka Kebon Raya. Ih, sanes atuh. Ih urang hanjang ka apa? Wiwin bari nodel-nodelkeun deui nu bangirna ayeuna mah kana irung Iwan. Sapertos urang Tahiti ye geuning Wiwin mah nya. Iwan ngahehe. Sapertos urang Tahiti kumaha? Sumuhun eta pangambung. Sok kitu engkang mah. Sumuhun. Ngambungna teh sok ku pangambung ditoel-toelkeun kana pangambung deui. Hatang tos we atuh. Jenenganna oge ngambung. Nya ku pangambung. Nu pamingesun mah sanes. Kunaon kitu? Iwan ngagelenyu deui. Duka ah. Wiwin ngabalieur. Nabet duka. Eta Wiwin sok kunaon? Ya, mungkin ku itu wae mun ditaroskeun. Komo engkang mah. Bersok jeung ngegel sagala geuningan. Nya atuh da bongan we. Wiwin mah sok lami-lami teuing. Ari teu acan digegel mah. Teu acan lesot. Wiwin ngagadeud, tapi gancang pipina ku Iwan ditahan. Kali digegel, Halim. tapi bari miheulaan ku kitu teh mah keur pada beberat sanga. Raket panto kamar ujug-ujug aya mukakeun ti luar. Ogo we. Duanana lain deui ti buburan jatna. Disangkana Ibu Nining. Ari direret mana horeng si Empus nyerusup ka jero kamar ngaganggu anu keur jongjon. Bos, kaitu sia. Wiwin ngambek bakuna mah tina awahing ku reuwas. Mohon nya mareurewas wae ucing teh. Hiji wir gara ceulina. Iwan pipilun ngambek. Ku kitu teh mah lelembutanana ngadadak leungit. Naon Win? Mauk naon si Empus teh? Ibu Nining nu harita deuk ka pawon norojol heula ka jero kamar. Eta Bu. Mauk aci. Iwan emal gugup, beungeutna lumayan mani bareureum. Mauk aci. Tipung meureun. Tapi da teu boga tipung ibu mah. Jeung nah geuning tai urut-urutna. Piraku deui cenah. Aya ucing maling aci. Arek oge maling kere. Tapi kapan si Empus mah? Da tara daekeun. Da disuku hakananana. Duka atuh Bu. Da eta mah saur Wiwin. Iwan ngahehe bari ngaret ka Wiwin. Duka. Da Wiwin mah teu nyangem naon. Wiwin gancang nempas. Da puguh enya manehna teh teu nyarita naon. Terus ngalieu ka Iwan bari merong. Mohon laras henteu. Iwan ngahehe. Tapi lain jiga nu seuri. Kucap kicep teu puguh polah. Bari rada keheul ka Wiwin make teu ngaku. Teu ngaraskeun kanu keur gempeur. Teu puguh Iwan mah.
Kadieu si Empus, ulah newo-newo. Ibu Nining mesem karawak we kana ucing terus dibawa keluar. Naon ari engkang atuh? Nganggo nyebatkeun si Empus baling aci sagala. Wiwin gancang manglo. Kasih ku ibu. Sanes baling aci. Baling naon atuh? Eta taeun. Maling pengajian. Maksud engkang teh reuas. Asa kabur pengajian. Reuas ku si Empus. Ari pok teh bet maok aci. Iwan terus-terusan ngahehe. Rero-nya engkang teh. Saperus aki-aki we geuning engkang mah. Wiwin nyekikik. Ari kasima atuh. Terang deh Wiwin we make ngangles. Gue engkang ripuh. Atuh da eta sauran teh bet nyaliwang. Moal nya aya ucing maok aci. Nyasat kasima atuh. Deh. Aya namanya kikik. Tadi mah pehek. Nyuhun. Untuk saperus engkang we rero. Wiwin terus-terusan ngahihi. Sakitu oge saya keneh. Teu nyebatkeun maok Tahiti. Wiwin seelen cipanona meniramai. Tos bari bin. Moal cios amang enjing teh geura. Iwan keheul. Deh. Teu sae pundungan atuh Kang. Ciosnya urang ka Cianjur. Pan betan Wiwin mah da bager. Wiwin bari ngalendek kana tak-tak Iwan. Beungeutna disusupkeun kana beuheung. Ngolok. Teu kersa kitu disebat bager ku Iwin. Wiwin barinya we nyengkatkeun sirahna. Halim dengan sakadar pangoloan mah. Sanes ngolo. Teu memang harus atuh engkang mah bager. Bager naonana? Nya bager sagala-galana we. Geuning ari disuhunkeun teh tara ngoretkeun. Ya, atuh da nya. Ka Wiwin Nya sumuhun atuh. Da Wiwin oge bager ka engkang. Sok meseulan, sareng sok mepende deui. Ngadenge pok-pokan kitu. Tinu jadi salaki. Wiwin teu nyarita deui. Kitu so teh bibirna. Dari panonna mah ebreh dieusi ku gambaran carita anu mandiri. Nu diciri wancian ku ngeuyeupna bibir panon bangun anu tunduh. Sinar panon anu keur waktu tadi ngagencelang teh ngadadak linduk semu ieuh. Rakepkeun heula atuh pantona nu. Iwan ngaharewos. Wiwin meuni hareupeut ti buburanjat turun tina ranjang. Giakna teh teu beda we ti budak leutik anu deuk diburuhan ku permen bonbon. Permen bonbon kanca. Alhamdulillah. Cag kanca dicarita urang Tunda di Hanjuang siang teudeun di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Punten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.